Yoy pisan. Raksa Art Production. Lurah jana nu geus leungit akal nyaho yen nyawana kaancam sanggeus ningali si Jarot kapangih edan bari satengah awakna kakubur. Manehna menta tulung ka Ki Jangkung, dukun ilmu hideung ti kampung sabelah nu kasohor sakti tapi jahat. Manehna nitah Ki Jangkung pikeun ngancurkeun arwah Adnan nu marakayangan sarta mernahkeun deui leuweung larangan sangkan bisa dijual. Eta bangke hirup teh geus kasurupan ku jin Ifrit nu nungguan leuweung. Ceuk Ki Jangkung bari meuleum menyan di tengah imah lurah. Haseup menyan ngebeueul minuhan ruangan nyieun panon peurih. Urang kudu nyieun pager goib, jeung maneh kudu nyiapkeun tumbal, getih hayam camani jeung domba hideung. Peuting Jumaah Kaliwon, Ki Jangkung jeung Lurah Jana ngayakeun ritual di buruan imah. Manehna nyiapkeun hayam hideung, getih domba jeung sagala rupa sasajen. Ki Jangkung komat kamit maca mantra jang ngagoroan setan pikeun ngalawan Adnan. Keris pusakana ditancapkeun kana taneuh. Langit nu tadina caang bulan ngadadak ceudem. Tapi Adnan teu datang sorangan. Leuweung larangan milu ambek. Angin puting beliung leutik mimiti muter di pekarangan mawa daun-daun garing. Akar-akar tetangkalan nu aya di sabudeureun imah lurah dadak sakala manjang. Ngarayap asup ka pekarangan imah ngancurkeun pager tembok beton. Sora maung jeung sasatoan leuweung kadenge ngaguru. Sasautan jeung sora guludug. Imah Lurah Jana siga dikepung ku pasukan goib. Bayangan-bayangan hideung badag jiga buta narembongan di balik tatangkalan. Siang ngajak perang kanu boga alam. Sianang tangkarun beratobat. Sora Adnan ngagelebuk kaluar tina unggal juru poek tina sela-sela akar nu ngarayap.
Ki Jangkung nyemburkeun cai mantra ke arah sosok Adnan nu nangtung di gerbang. Ini si Jurik balik ke neraka. Aing tuh hieun. Aing bogaran kidul. Borowo Ki Jangkung sombong. Tapi cai eta malah malik nyembur ka beungeut Ki Jangkung. Panas siga cai ngagolak, Ki Jangkung gugulitikan nahan ka nyeri. Kulit beungeutna melek-melek, keris pusaka nu dicekelna potong jadi dua ku kekuatan nu teu katingali. Kekuatan Adnan ayeuna geus lain kekuatan arwah biasa, tapi geus dibantu ku kekuatan alam nu dirusak. Lurah Jana lumpat ke jero imah, ngoncikeun kabeh panto, nyumput di kolong meja makan, tapi manehna poho yen taneuh tempat imah nangtung teh bagian tina alam keneh. Lantai marmer imahna retak, taneuh mulai naik ka luhur. Nyieun gundukan-gundukan siga kuburan di jero imah sorangan. Tina retakan eta kaluar haseup bau walirang jeung sora-sora nu ngageroan ngaranna. Warga Cisaruni geus teu kuat deui ningali teror ieu. Maranehna oge geus apal kalakuan busuk Lurah Jana tina bukti nu dibawa Nyi Sari. Pak Ustad Rahmat, tokoh agama di lembur nu dipika hormat, ngajak warga pikeun kumpul di masjid. Maranehna sadar yen ieu teh lain saukur jurik ngamuk, tapi aya kateuadilan nu kudu dibenerkeun. Urang kudu nepungan Adnan. Ceuk Pak Ustad, sorana tenang tapi pinuh ku wibawa. Urang kudu menta hampura lantaran urang cicingeun. Basa manehna berjuang ngajaga leuweung sorangan. Urang geus ngantep kadoliman. Doa urang bakal jadi kekuatan keur manehna supaya tenang. Warga dipingpin ku Pak Ustad Palebe jeung Nyi Sari lempang ke arah imah Lurah Jana, bari mawa obor. Cahaya obor ngaleutikan halimun nu kandel. Imah Lurah Jana ayeuna geus dikepung ku akar-akar gede nu ngabeungkeut bangunan mewah eta siga sayang lancah gede. Di hareupeun imah Adnan nangtung, awakna geus ruksak parah, hampir teu boga rupa. Dagingna geus loba nu leupas, tapi awakna ajeg. Manehna keur nyekel beheung Lurah Jana nu geus leuleus diangkat ka luhur. Lurah Jana roroesan, sukuna tujah tejeh, beungeutna geus biru.
Assalamualaikum Adnan. Sora Pak Ustad leuleuy ngageterkeun hawa peuting. Eureun Kasep, ieu bapa, ieu dulur-dulur maneh. Adnan ngalieu. Panonna nu beureum lalaunan robah jadi hideung biasa. Sanajan sakedap aya cimata getih nu ngeclak tina juru panonna ragrag kana taneuh. Pak Ustad. Sorana pegat-pegat siga sora radio butut. Manehna kudu mayar getih, dibayar getih. Kami nyaho maneh didoliman. Kami nyaho maneh hayang keadilan. Tapi ulah kieu carana jang. Ulah ngotoran leungeun maneh jeung roh maneh ku getih jelema sarakah. Keun hukum Allah jeung hukum nagara nu lumaku. Mun maneh maehan manehna, maneh sarua jeung manehna. Roh maneh bakal kasiksa salilana, sing karunya ka jasad maneh sorangan. Nyisari maju, ceurik, nyekel leungeun Pak Ustad. Kang, balik Kang, sing tenang di ditu. Ieu urusan dunya, keun kami nu ngabereskeun. Abdi janji bakal neruskeun perjuangan akang. Ulah kieu Kang, watir ka emak. Emak teu eureun ceurik. Hukum anu salolo, jawab Adnan. Cekekanana mimiti ngalaunan. Tapi demi sari, demi emak, kuring eureun. Adnan ngalepaskeun Lurah Jana. Lurah Jana ragrag kana taneuh. Amekanana seselekat batuk-batuk nepi ka utah. Manehna ceurik menta hampura ka warga jeung ka Adnan ngarenghik siga budak leutik. Kuring aku, kuring nu ditamayan si Adnan, kuring saraka, tulungan kuring. Ulah antep kuring jeung setan ieu. Kuring naik di penjara. Pijen kuring ka penjara ayeuna keneh. Lurah Jana ngajerit-jerit. Pangakuan eta kadenge ku sakabeh warga sarta polisi nu geus ditelepon ku Pak RT nu datang pas dina waktuna. Lurah Jana langsung diborgol. Warga neuteup Lurah Jana kalayan tatapan geuleuh jeung hanjakal. Sanajan Lurah Jana geus ngaku jeung ditewak polisi, Adnan can tenang. Manehna masih keneh nangtung di hareupeun leuweung larangan. Awakna masih keneh ngaluarkeun aura nu mata kukurayeun. Manehna neuteub mobil polisi nu mawa Lurah Jana ngajauhan. Kuring, moal bisa balik. Mun ieu leuweung can aman. Mun manehna masih hirup.
Di jero mobil polisi Lurah Jana dadak sakala ngabudah. Panonna molotot ningali kaluar jendela ke arah tangkal Kiara badag nu kaliwatan. Cenah manehna ningali ribuan sosok hideung keur nunggu manehna siap nyiksa manehna. Kalangkang-kalangkang eta lumpat nuturkeun mobil. Ulah bawa goreng. Ampun. Manehna nuturkeun. Manehna loba pisan. Lurah Jana ngagarowok di jero mobil. Jantungna eureun ngadadak. Manehna maot di tempat alatan serangan jantung atawa alatan kasieun nu kacida ningali pangadilan nu sabenerna geus nunggu di alam seje. Beungeutna bikasieun panonna teu bisa dipeuremkeun siga nu ningali naraka. Wawales geus tumiba. Nu jahat geus narima hukumanana. Boh di dunya, boh keur di akhirat engke. Adna nu ngarasakeun maotna Jana ngarekha panjang neuteup ka Nyi Sari jeung warga. Beungeutna nu ruksak mimiti ka tempo tentrem seuneu amarah dina panonna pareut. Jaga lembur ieu. Ulah aya nu ngaruksak deui. Alam bakal males mun dikakaya. Lalaunan awak Adnan nu ruksak teh ngalebereh jadi taneuh. Siga es nu katarajang panon poe. Bau bangke nu nyegak pisan robah jadi bau kembang malati nu seungit ngadalingding nyeungitan irung warga. Hujan turun deui tapi ayeuna mah hujan leutik nu tiis jeung nyegerkeun ngumbah sisa-sisa kajadian peuting eta ngabersihan kampung tina dosa jeung kasieun. Taneuh nu tadina jadi wujud Adnan ayeuna ngahiji deui jeung bumi. Adnan geus balik deui ka asalna. Lain jadi mayit hirup, tapi jadi pupuk nu bakal nyuburkeun leuweung larangan, ngajaga leuweung ti jero taneuh. Warga nu nyaksian eta kajadian bareng-bareng ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sataun ti harita kampung Cisaruni geus balik deui aman. Malah leuwih asri ti samemehna. Rencana tambang emas dibatalkeun lantaran loba kajadian aneh anu ngahalangan alat-alat berat asup. Sarta aya panolakan keras ti warga nu ayeuna geus kompak. Leuweung larangan ayeuna dijaga ketat ku warga. Lain ngan ukur ku pamali, tapi ku kasadaran yen alam teh titipan. Nyi Sari ayeuna jadi aktivis lingkungan di desana. Neruskeun perjuangan lanceukna, ngadeukeun kelompok pamuda penjaga alam. Di pasir Kamboja, kuburan Adnan geus diomean. Dibere nisan tina batu kali nu alami,
dikurilingan ku kembang malati. Taya deui nu wani ngaliwat kadinya bari sologoto atawa migawe nu teu bener. Unggal jumaah sok loba warga nu ngadoa di dinya. Nganuhunkeun ka Adnan, sanajan Adnan geus eueuh tapi sumangetna masih keneh hirup di hate warga. Sakapeung mun hujan ngagebret jeung angin ngahiliwir ti arah leuweung, warga sok ngambeusengit kembang malati nu nyambuang. Maranehna teu sieun, malah ngarasa tentrem. Eta tandana nu ngajaga masih keneh aya di sabudeureun maranehna. Ngawaskeun ti balik halimun, mastikeun eueuh deui manusia sarakah nu wani ngaganggu kasucian Cisaruni. Carita ngeunaan mayit hirup ieu jadi legenda di Cisaruni. Dicaritakeun turun-temurun ka budak incu, yen jelema mah bisa paeh, tapi kahadean, kabeneran jeung sumpah satia ka alam mah bakal terus hirup. Sanajan kudu ngaliwatan jalan nu poek jeung pinuh ku getih, alam moal cicing mun diganggu. Cag. Raksa Art Production.